boga duit kur 15.000. Sedangkan anu dupi kahayang leuwih. Aduh, aing kumaha ieu teh. Aing. Si Kakang nuju naon atuh nyalira wae? Naon kitu, Cek? Nya eta we asa nyalira wae ngahuleung nuju naon? Nyata Cek abdi teh bingung gaduh acis teh kur 15.000. Kang Sugan gaduh atuh Cek. Gaduh teh. Maksudna kumaha Mun ieu? gaduh mah bade nambut, Cek. Abdi teh bade dicukur. Da dicukur mah cekap 15.000 oge. Ya henteu atuh Cek. Lieur si Cek mah. Nah, ditaros teh make kitu da perasaan dicukur Pan yang ongkos ojekna. Lempang lah ti dia ka dinya mah. Lumpang. Naon gitu Cek, bade naon ka dieu nyamperkeun abdi. Henteu eta we asa nyalira wae bade direncangan ku abdi kitu. Alim direncangan abdi mah Cek ayeuna mah nuju ieu, nuju sensitif. Sensitif jual mahal gitu. Nah, Cek teh bade naon make jual mahal ka abdi. Deketan gitu si Kakang mah. Oh, nah kayak deketan atuh. Naros gitu na nuju naon. Nuju cicing, nuju diuk abdi teh Cek, tita tadi oge mun diuk. Pan kaciri meureun abdi teh keur Ngobong diuk. meureun nu kitu mah lain diuk. Ada tadi mah diuk Cek. Meureun diuk mah. Nya atuh bade atuh didiukan ku abdi Cek. Sanggup teuing ka di diuk. Ieu mah ulah sok tual-toel teu palagu cecengan. Cuma hoyong ka abdi teh tapi sok pura-pura nya entah suatu ai teh hoyong mah Cek. Baru gue ditanya ku abdi teh Gusti mah pada aku cinta kasih itu teh. Menedang warang seeutik. Tapi teuing kepeuting di teang lumayan. Lumayan daripada eueuh.